ka patandang salajengna, patandang nomor 45 atas nami Sandi Ahmad. Sandi Ahmad bade ngalantunkeun tembang dina jejerna lamunan nada dasar pis minor. Girang pangajin anu kusim kuring dihormat, patandang nomor 45 atas nami Sandi Ahmad bade ngalantunkeun tembang jejerna lamunan dina nada pis minor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Gaun kalapa nu oyah katebak angin, siga gupaina kawas gupaina nu lawas hilang kasawang deui nembongan deui asih munggaran nu teu kahontan dina lamunan. Mun seug manehna kiwari aya gigireun meureunnan hate moal tagiu dirungrung gandung atuh ka mana nah di mana ngolebar dina lamunan, dina lamunan. Unggal tempat tos dipapai manehna taya laratan. Unggal beja nu katampa dijuk-juk wae teu aya kembang-kembang katresnan nu kungsi nyambuang ukur tinggal waasna nyengitan lamungan. Manehna kiwari aya gigireun meureunnan hate moal tagiur dirungrung gandung atuh ka mana nah di mana ngolebat dina lamunan, dina lamunan. Unggal tempat tos dipapai
manehna taya laratan unggal beja nu katampa dijujuk wae teu aya kembang-kembang katresna nu kungsi nyambuang ukur tinggal waasna nyengitan lamunan unggal tempat tos dipapai manehna taya laratan unggal beja nu katampa ijuk-juk wae teu aya kembang-kembang katresna nu kungsi nyambuang ukur tinggal waasna nyengitan lamunan. Hatur nuhun.